Tapi bener paribasa mun aya fitur kasbon Genah ya. Adi enteng nu lain can kabuka fitur kasbon kabuka Fitur kasbon ini yo. Baik tadi buka ge. Kasbon we. Ya balitung di akhir bukan apa? Heeh. Mana bikin kumaha sang si Meta miskin gitu. Eta konsepna. Soalnya si Meta duitnya gedenya. Atuh si Meta miskin mal bisa ngagaji urang meureun ke kumaha mal di monet Kan aja ingus boleh kurang mah Pan. Jadi itu nunjuan konten urang. Abi ngiringan ngobrol pada dang Wios. Iya, lah. Bebas lah pokoknya mah. Ujang di mana Ujang? Abi teh aya nu ti Karawang. Iya mancing bener ieu mah yang puguh nanya gitu. Ujang di mana asa beda gitu. Abi di mana abi bedana kumaha tuh Hendra? Jadi asa urang mana ieu kacirina? Abi teh Urang aring cek udung urang juga. Beda ambe jeung kuda. Jadi abi teh sabenerna mah kadiri abi teh apa mah? Nah, bisa gitu naon? Teu naon? Kumaha Ayang. we? Ayang ada urang-urang. Terus ngana naon Jang kurang, Jang. Lah kurang gitu abi ge. Tah ayeuna abi ka dieu teh kurang mah. Kurang kahayang atau kurang duit. Kurang sakulang. Kurang politik. pala kurang atau gitu, Jang. Tapal abah kurang teh mah abi nu ngarasakeun bah. Oh, Nya. gitu. Nya. Gitu. Ulah payun. Ulah payun teuing. Siap bah. Pokoknya mah abi enggak bah ngiring konten di dia Wios tong. Ah, teu sawes-wios. Bebas. Oh bebas. Bebas. Mancing bener Serius. Abi teh sebenarnya ka dieu teh apakah bingung bah? Bingung kumaha? Ngahulang heula bingung ya? Bingung gitu lah gitu. Abi teh pan bingung jadi ngahulang bah gitu. Oh, gitu. Iya mah, mudah-mudahan teh abah atau solusi abi sangkan teu bingung kumaha bah. Nya teh sarua lieu. Oh sarua. Salah tuh ka dieu teh. Jeung ieu geus dinginiran urang eta. Sarua aya lieur. Atau bisa salah tempat. Salah tempat kucan dari maronit. Oh eta. Aduh. Padahal mah nya bari buka ya tuh nya. Si Tega-tega si Memet teh. Aduh. Kan nya mang Hendra gitu. Ada mah urang teh da. Lain hayang Mantang nu urang teh ditinggali ge babari amun kuncina dibuka teh. Kuncina? Nah, soalna urang kuncina nu meuli ti material TKI. Aya. Bukaan urang mah. nu sorang aman batur moal bisa. Aya nu semeta bae urang ada eta mah kuncina urang. Batang maruka urang babari. Genah nya. Ngecan di monet. Lah kunci mah pasti pada baroga masing-masing nya. Tak gitu. Tapi Kang Dede Kumaha, hari pribados mah alhamdulillah nya nya. konten tara tapi di monet tiap Sabtu ya Tiap mah. monet. Oh, Alhamdulillah gitu. Coba solusi. kumaha eta, Nah, eta teh kade mahal teh. Oh, teh. Kan hari nu lain mah nya ngonten diedankeun nu ngapoe gitu. Tapi di monet masih kene kalangkang heulang gitu, tah masih kene nunggu tinggi raha. Tah hari pribados mah konten tara ngupload komo. Monet Tapi monet tiap Sabtu. Oh gitu. Eta gerakan ti poe Senin tepi ka Sabtu kumaha? Gampang atuh tah mah. Tinggal ini ka pabrik dari gawe. kunci mah tetep kan enggak buka gitu. Oh gitu. Bener ya. Jadi seriusnya. kieu nya. Kumaha cenah? Keun we lah eta mah urang mah istilahna babaledogan gitu Ya. mun mana teh iseng-iseng berhadiah. Hmm. Tah jadi urang mah ulah poho kanu pokok gitu. Tahu nu pokok teh tadi teh gitu. Konten di dunia nyata gitu. Sangkan orang menang monetisasi tiap minggu, tiap Sabtu gitu, seminggu sekali gitu. Urang teh. Tamureun konten di nu kieu urang kudu ajang hiburan gitu. Bener. Anggap we urang mah hiburanna di nu kieu gitu. Iya mah bae pilih aya picareuskeun ti sisi ti gigir cenah aduh gadag kikituan cenah. Gadag bisa teh atuh, tah bisa anu kitu. Nya nya. Padahal mah kan urang mah kikian mah ukur hiburan gitu kan. Tadi samping ieu urang boga masing-masing pekerjaan gitu. Tiap Sabtu ge di monetnya. Urang mah tiap Sabtu malam di monet. Karena urang mah ieu mah baledogan ulah maledog imah batur. Bahaya nama bah abi kungsi bah nya. Maero gimah batur. Jaman kena ka abi di sorangan gitu. Malikan gitu. Nah, bisa gitu. Ternyata hareupeun abi tembokna gitu. Jadi mantul. Tah gitu. Pertama pelanggaran. Ada ge spam dah. Begitu pelanggaran teh. Pelanggaran mah. Mata ulah sok nyeun pelanggaran. Nah gitu. Guru api ngata ge. Nama Api. Buat Jadi ulah sampai capek gawe teu kapake gitu.
dia mah bahnya abi ninggal konten kan Mang Hendra nya. Da sebenarnya mah nu pika lucueun gitu nya. Cuma amak. Gitu. Kamu lain ningali ngalewat nu urang ngabah. Cikeuna teh jelema teh hayang nyuruhan. Terus soalna terang ngalahi gitu. Aduh, sigana mah eta masalah konsep mah nya bah. Teuing tadi gitu. Ting rupa urang goreng patut. Sebenarnya bahnya goreng patut mah nya eta mah relatif gitu nya. Anu goreng caun geuna mah. Pokona mah urang mah ieu mah hiburan we dek aya nu resep henteu pokona. Nu teu resep lewat. Keuneu pokona batur rek jebutkeun ka urang goreng patut, goreng rupa ge nu penting mah ulah goreng milik. Anu geuna mah goreng bala-bala. Goreng aci. Goreng bala-bala. Cik kopi, bray. Sang terus kan banyak abi tadi teh loba kabingung bang. Hiji dan nyen konsep naon konten teh kudu mikir bang. Tapi nya tak pikiran teh gimana gitu eta teh. Bingung. Pikiran abi di mana gitu nya. Pikiran abi ge pikiran di mana gitu. Ujung-ujung mikiran konsep mun gitu. Mikiran diri sorangan gitu bang kumaha bahasa solusi. Tapi ari kandar mah teu poho. henteu. Emang tadi teh. Eta unggul. Karena diri sorangan poho karena darah poho. Asli itu salah gua. Paling ngering tuh atuh. Naon geus darna lamun bongo ti batur tepikeun ka sepatu butut jodoh jeung taraja teh diuap. Diuap kali itu mah. Bieu ge ngonten di dieu hampir eta teh. Hampir naon. Hampir linglung. Naik itu tuh naik sorodotan ai urang cenah asa naik kuda cenah. Geus sabana mah. Nah, make bingung segala, nu penting mah keluarga ulah bingung sakitu we. Tapi kak keluarga sana bingung kan. Aduh bang. Ulah sampai ka keluarga teh bingung ya resiko. Mengerang nginjem duit lah. Sabaraha gitu, sabaraha. Ujung-ujungna kana nginjem mau naon moal ka Mang Hendra nginjem duit teh kasih meta gitu. Nganyin bisa-bisa we teh Fitur kasbon can kebuka. Fitur kasbon. Abi tantangan gitu. Eta nu bonus geus kabuka bonus. Naon teh? Bonus. Bonus mau ngapa ge dibikul ka abi. Aduh. Tapi bener paribasa mun aya fitur kasbon we. Genah ya. Adi enteng nu lain can kabuka fitur kasbon kabuka. Fitur kasbon ini yo. Baik. Tadi buka ge. Kasbon we. Ya balitung di akhir bukan apa? Heeh. Mana bikin kumaha sangat si meta miskin gitu. Eta konsepna. Soalnya si meta duitnya gedenya. Atuh si meta miskin mau bisa ngagaji urang meureun kayak kumaha mal dimonet-monet. Kan aja geus boleh ku urang mah pan. Jadi itu nunjukin konten urang. Balik urang bayar si meta gitu. Balik si meta nyen konten. Kagugul tuh kan Pas sampai ketihan. Antepan tong tong dimonet-monet ku urang heureuy antepan. Bukan mahina ka urang gitu. Gitu. Kagetian. Tah eta obrolan sore teh nya baiklah kamu mending ge. Mending urang mah bisa bahagia siri. Ya, apaan eta nu ditayangana? Hese anjir teh. Hese atuh. Tapi geus Urang ngagadekeun kudu imah. selalu bersyukur ya dirinya. Hang seuri ngagadekeun imah. Ngaran imah batur gua ngagadekeun. Bayaran ku hasil menang ngapun. 700 tahun moal nasional gua. Urang riung teu puguh mapan aya kieu mapan urang teh seuri bunga. Bunga gitu. Bahagia. Balik ka imah depan Citara. Balik kayak mah lieur deh gitu. Lieur deui kana. Balik di imah cing cariak. Aduh, bah abi teh ieu gaduh ieu nya, gaduh channel YouTube gitu nya. Jadi abi teh rek di-upload di YouTube gitu. Tah lantaran aina abi ngademel konten ieu, pasti bakal di-upload ke abi gitu. Nah, bakal di-upload. Lantaran abi ngademel video bah. Mun abi teu ngademel video kumaha? Abah salah nu salah. Sakitu lah nya dulur-dulur. Mudah-mudahan dina auran ieu sing teu manfaat gitu. Cing kahibur pokona. Kahibur intina mah. Da urang mah ukur naon hiburan. Mencari hiburan lah. Hang sura-suri teh mahal gitu. Mahal. Ulah sora-sori sorangan aja. Ulah sura-suri sorangan gitu. Ulah nu penting mah ulah jadi sero we lah. Ah, sero. Pokoknya utamakan jangan putus asa gitu. Jangan semangat, tetap putus apa? Nah, pokoknya mah jangan putus asap. Jangan putus asa pokoknya mah. Sagitunya teman-teman. Insya Allah kayak wangi ayeuna atau wangi enjingnya
ku abi di tayang Tuh, perdanakeunnya. Pak Ieu Hendra sareng- ulang teuing naon ngalamun naon. Ayo mah. Cek abi ge salah konsep dina kontenna gitu. Ieu sareng Ayo mikir Kang Tinggal Ima Herman. tinggal Kang Herman panoramanya dina FB-na mangga tiasa di follow-nya. Ieu sareng Hendra. Kang Hendra Hermawan. Ieu sareng Agus Mang Janur. Agus Janur. Ieu sareng Hanapi. Mang Hanapi Alinya tiasa di follow. Ieu sareng Abah naon, Bah? Bah Dadang. Bah Dadang Suherman. Nampesna Dadang Suherman nya, Bah. Dadang Suherman. Siap. Hatur nuhun ka sadayana, mudah-mudahan sararehat. Assalamualaikum. Wabarakatuh. Siap. Aduh.